Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha Rama? Dina dinten ieu ibu bade ngajelaskeun ngeunaan kaulinan barudak. Kawana kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan atawa kaanehan atawa pangabisa istimewa anu mindung dilakukeun ku barudak dina mangsa kerineh atawa keur santai. Aya kaulinan barudak anu dilakukeun ku sorangan, ku duaan, aya oge nu dilakukeun ku lobaan. Selain eta oge aya kaulinan khusus ke barudak awewe, barudak lalaki jeung anu bisa diaulinkeun ku barudak awewe jeung lalaki. Kaulinan barudak henteu lepas jeung kakawihan barudak. Kakawihan teh karya balarea, hartina henteu kanyahoan saha anu ngaranna. Sumebarna tata lepas secara lisan. Kakawihan sok disebut kakawihan barudak, sabab biasa dikawihkeun ku barudak. Ku kituna, kakawihan teh raket patalina jeung kaulinan barudak. Contona, aya hong pimpat, rangtang kolentrang, orek-orean, cingciripit, paciwit-ciwit lutung, plang-pling jeung sajabana. Ayeuna urang lebet kana rupa-rupa kaulinan barudak. Kahiji aya suten. Suit dina basa Sunda disebutna suten. Nyaeta kaulinan nangteukeun nu eleh jeung nu meunang. Dina kaulinan ku cara ngadukeun jempol, curug jeung cingir. Tah anu luhur eta kalebet suten Sunda, anu handap gambar anu handap kalebet kana suit Jepang. Sapertos kitu. Lajeng aya langlayangan. Langlayangan nyaeta kaulinan barudak anu biasana diulinkeun dina usum keur loba angin. Bahan ngajieun langlayangan teh kertas, benang kenur atawa gelasan jeung sajabana. Tah ayeuna keur usum langlayangan teh nya pasti budak lalaki osok main langlayangan. Lajeng aya beklen. Beklen mangrupa kaulinan barudak awewe anu make baleutik jeung kewuk. Cara mainna mimiti bal dialungkeun sakali ngaceng kana tehel. Tehel teh lantai. Tuluy kewukna diawurkeun kana tehel. Mimiti nyokot kewuk hiji-hiji. Bari dialungkeun balna ngaceng sakali tea. Lamun 2 kali atawa leuwih mah tandana lasut. Tah bola bekel teh anu warna oren jeung kewuk anu jiga sapertos kerang. Gitu. Salajengna aya congklak. Congklak mangrupa kaulinan barudak anu make papan kai atau plastik jeung kuwuk. Cara mainna lobang diisian masing-masing 7 siki kuwuk. Ari lobang gede minangka lobang rajana mah henteu diisian. Dipaenkeun ku 2 urang, teu bisa leuwih. Saenggeus kabeh lobang leutik diisian, tuluy salah sahiji nu maen nyokot lobang nya dipapaikeun nepi ka beakna siki atawa kuwuk. Tah nu kiri nu belah kenca sareng katuhu teh eta disebut lobang lajana. Anu gede tah eta nu jadi panentu skor akhir saha nu meunang jeung saha anu eleh. Lajeng aya ngadu kaleci. Ngadu kaleci mangrupa kaulinan barudak lalaki anu mikabutuh lahan anu lega. Kaleci teh biasana dicentang make ramo jajangkung. Ramo jajangkung dina basa Indonesia disebut oge jari tengah. Dicentang teh di kitu tah sapertos aya dina fotonya. Biasana dijieun heula buleudan anu gede tuluy dipaenkeun sapertos kitu. Lajeng aya gobag. Gobag atawa galah asin atawa aasinan nyaeta salah sahiji kaulinan barudak anu dilaksanakeun ku 2 kelompok. Anggotana bisa 3 nepi ka 5 urang. Ieu kaulinan teh biasana dipaenkeun di buruan atawa lapang anu lega. Saumpamana di lapang biasana kudu nyieun garis heula. Gobag teh kaasup oge kana olahraga tradisional. Tah biasana dina SD aya olahraga sapertos kieu. Salajengna aya sondah. Sondah tawa engkleng mangrupa kaulinan barudak anu diulinkeun ku cara engkleng-engklean ngaliwatan kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku batu anu teu meunang ditincakan. Tah matak disebut engkleng ge kusabab cara mainna teh
engkle-engklean, mentek sebut engkle, tapi biasa oge di pikawanoh atau terkenalna namina sonda. Lajeng aya gatrik. Gatrik mangrupa kaulinan barudak anu mika butuh tempat anu lega jeung ngagunakeun alat anu dijieunna tina awi dua teuk-teuk. Tah ieu kaulinan biasa dipaenkeun di tempat anu leganya. Nah, lajeng aya kakawihan barudak. Tadi kan tos dijelaskeun kakawihan barudak teh mangrupa kalea baralea. Tah contohna aya prangpring. Prangpring mangrupa kakawihan barudak anu dikawihkeun bari nepakan tuur budak nu disahunjarkeun. Tah eta aya lirik kakawihan prangpringnya tiasa diaos atau tiasa dipilarian kumaha laguna. Lajeng aya cingciripit. Nah, cingciripit mah tos biasa meureunnya dikupingkeun sapertos kieu. Cingciripit tulang bajing, kacapit-kacapitku bulu pare seseukeutna. Jol padalang mawa wayang cek nong. Lajeng kana orey-orayan. Orey-orayan teh mangrupa kaulinan barudak anu aya kakawihanna oge. Tah kakawihanna teh sapertos kieu. Oray-orayan luar leor mapai sawah, entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai leuwih, entong ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Saha nu mandi anu mandi pandeuri. Oray-orayan luar leor mapai kebon, entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Mending ge teuleum di leuwih loba nu mandi. Saha nu mandi pandeuri. Sapertos kitu nya. Lajeng anu pamungkas aya endog-endogan. Tah kawihna teh sapertos kieu. Endog-endogan peupeuh hiji prek. Endog-endogan peupeuh hiji prek. Endog-endogan peupeuh hiji prek. Goleang mata sapi bolotot. Tah sapertos kitu nya kakawihan tina endog-endogan teh. Nah, mung sakitu anu tiasa kapihatur ku ibu, hatur nuhun ulah hilapnya kerjakeun tugasnya jeung jaga kesehatan. Ulah hilap bawa supanangan jeung make masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.